Sampurasun. Simkuring ayeuna bakal masuk dina salah sahiji wisata nu aya di Cimahi nyaeta alam wisata Cimahi. Hoyong di dieu salajengna bakal nunjukkeun ka sararea naon sih nu aya di alam masuk ka alam wisata Cimahi. Ayeuna tos aya di alam wisata Cimahi tepatnya di Baljian. Ayeuna orang bakal ningali naon tempat wisata jeung objek wisata nu aya di handap. Hayu orang tingali sami-sami. Oke. Oka alur. Yo guys, darang ke handap euy. Dekat aja dulu guys. Iya pemandangan. Iya, di dia aya salah sahiji spot foto nu menarik nu aya di alam wisata Cimahi. Pemandangan anu endah jeung hamparan bumi para wargi Jawa Barat aya di dieu. Hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh Erek kahanap ningali satuan. Oh, babu. Gadis. Jalana kayu tanggana ye kayu kene jeung besi tidak memadai. Mau ya pemirsa di dieu teh aya menu Ting naon ngaranna? Teh menu kukur maksudna nama. ukur juga nama cenah. Iya dong macet di Dieu kayak aya si Adit ya. ada saudara aku. Guys, di dieu teh aya manuk naonnya? Manuk naon? Japati. Japati pos juga nama ieu mah. Da ieu kemaran Aya ieu monyet. Ini monyet. di monyet Ya ya. monyet dia. Kandangan. Sieun, ieu hayam, aya hayam katena, aya hayam kate saeueuna. Si anakna. Namun ieu da Kalkun mah. Ayam kalkun lah. Cupin-cupin. ieu Pinipin. Ya orang. Spot outbound anu aya di alam wisata Cimahi. Yuk urang sekalian yuk. Nah di dieu teh aya terowongan atau rem keur budak leutik. Aya salah sahiji spot wisata nu aya jembatan sayang balongna. Tapi di balong ieu teh tos aya baruntah. Jadi ieu asa teu ngeunah dipandang jeung ditingali. Ieu teh ulah kasadaran masyarakat anu koyang. Ya belum diubah. Di osok mana itu tadi itu ini jadi tapi ya jembatanna nu dibuat di kayu atas lulus telayak ya keselamatan. Jadi wisatawan kudu hati-hati di jembatan ieu. Tuh terus teh dia Ieu maksimal 2 jalmi anu bisa ngaliwat di dieu. terusnya tuh Bergantian. kecil itu tuh ayah soang tuh Aya sawang, domba. Di dieu aya salah sahiji outbound nu ke barudak leutik sekitaran 7 tahun ke handap. Di antawisna aya kareta, tapi karetana geus
jalan. Motoran. Aya motor keos tapi can aya nu ngawas. Kayak taman kelinci Pak. Hah? Ya, kita naik guys. Di dia ge aya panahan nu kalau dikhususkan karena budak anu sok nu sok tembakan jeung panah. Di dia ge aya taman kelinci. Di dia teh sarana edukasi ke budak leutik nu kumaha sih cara ngambak-mbiakeun jeung ngalawat kelinci. Tadi di tengah kalincina. Tapi di dia kalincina si Jana oh saya Patricia abis aku Lebar itu rusak. iya nah padahal mah bawa balik kok ini ka imah Sampai ada ya. buka pasar tadi anjing aing. Tuh aya nu keur main panahan. Panahan teh tersalah merah teh 15.000. Dibayar sekitar 20 peloran lah. Edukasi foto. Nah lagi. Coba. Jadi aya macam-macam tuhan jeung tanggal tuhan. Jadi bisa dijadikan sarana edukasi ke budak anu cinta karena alam. Kasih foto. Jadi kita loba spot foto anu Instagramable. Instagramable. Ngala tangan apa ya? Eta geloba di kahana. Siap full. So kan Eka. Dit ngapain Dit? Acan tinggalkan. Favorit anjing. Biasa tempat pemantauan. Jeung itu cenah. Yuk, ya tuh aya rusa. Ini rusa Rusa. jantan, itu rusa Ini rusa betina. jantan tuh. Yang ada tameknya rusa jantan. Ini jantan guys. Say hello bro. Betina teh apa sih? Bikang. Bikang jeung jalu lah di dieu mah. Di dia teh aya sekitar 5 rusa lah na di dia. Rusa pecah. Kurang lebih 5. Rusa tuh uncal sih. Bae lah. Serokannya lah. Rusa tuh. Kancing mau Halo, bro. Beta HP-na digigil. Kak, mun HP mana digigil kan tanggung jawab lu. Ih tuh. Nya di detail. Digalikeun di sana. Aya rusa gini per armam. Detail. Nah sih nu bikang teh. Aya 2 jeung nu Jalu 2, Jalu 3. Tuh 2 3. Tuh. Hatur nuhun kasadayana anu tos nyaksikeun liputan vlog di Aweang. Hatur hampura bila aya kesalahan kata-kata tahun nanaonan. Tong poho kudu subscribe, like, comment, bro. Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang. Kampes. Simkuling. Simkuling ayeuna bakal Penonton ting. Kagak.